pisan mana Pangeran Maha Heman hampir ampun paralu pilih manawa manawa kusuk mana manawi ku teka tampi jauh tina aceh luhur tepiti mamani seni sapun nyarung sunggaluk mapai beja mangsa lawas ira iuh Tanjung halang jentrek pantu saksi tulis patilasa batu hirup batu raga sapun yang prabuang sangok teng palagan rubat nebus kaput dinagari us bawang cinta resmi ampun sejak nyung si getih nu genep na angen-angen sugan perai muka Wancep tanggal 14 bagian caang bulan Falguna tahun 1272 Saka atau tanggal 22 bulan Februari 1750 Masehi. Lingga Buana Istenan jeneng Ratu Negeri Sunda Katilpun hiji Didayeuh Kawali alawan Abiseka Prabu Maharaja Lingga Buana. Prabu Maharaja Lingga Buana di Prameswari Dewi Talaringsi bogal sebut opat cikal awewe gelar kadurnya tahun 1738 Masehi. Bu Akina diberi ngaran cinta resmi Kuramana di ngaranan dia Pitaloka. Sewa nuka dua jeung nuka tilu ponok umur pulang dina umur satahunan. Sewa nu bungsu lalaki gelar kadurnya tahun 1748 Masehi. Kuramana diberi ngaran Niskala Wastu Kancana. Ulah macul diwulukukeun, ulah ngasep dirarahaneun, urang teang baek kalebahna, urang sorang lalakona.
Raja Linggabuana, Raja Sunda nukat celuk kaun-kaun kawentar kajanak pria, pemimpin tanggong nuhaat kana hayat, numawa Sunda kana kadikjayaan nagara tertara harga, kemahripah loh Jinau. Dacan aya nu bisa naklukkeun ieu karajaan kaasup Majapahit nu harita keur ngayakeun ekspansi pikeun ngawasa karajaan-karajaan nu aya di Nusantara. Wujud laku dina hiji sumpah palapa saurang patihna Gajah Mada. Kerajaan di Nusantara geus nyata-nyata ujug takluk ka Majapahit. Iwal Sunda nu ajeg panceg taya basa pikeun pasrah taya sejak kumaula. Nepi ka hiji mangsa kedatangan utusan di Majapahit sejana gambar putih Sunda nu geulis kawanti-wanti nu endah taya padana, itah raja hayam buruk nu nuju milari hiji calon prameswari.
Tengahing anteng di taman Torojol Prabu Wangi sejak nepikeun Iber ti Majapahit yen putri ruka pilih pisan Nusantara teh putri dia pitaloka pisan nampa bijak itu putri dia pitaloka kacidagungahna yen anjeuna kapilih jadi calon prameswari kerajaan Majapahit nu harita mangrupa kerajaan gede. Najan aya hal nu teu ilahar yen di pihak dia pitaloka nu kudu datang ka Majapahit pikeun ngalaksanakeun pernikahan Prabu Wangi teu boga panyangka goreng sabada dipikir panjang pamenta di Majapahit akhirna disalujuan satuluyna Prabu Wangi marentahkeun pikeun nataharkeun segala rupa kebutuhan bekal pikeun indit ka Majapahit. Nepi kadatang wanci nu mustari diburuan kadaton Surawisesa geus saged para pangagung jeung para pangiring nu rek marilu jajak di pangantene.
Basa goong renteng di sana ditembak kukurlungna seorang buncis gerbelarea surat ditembak ku suratna somah-somah nu ngadaraguan di sakuring alun-alun sang hyang maya datang munggu heunder lin gunung Uru. Caritakeun abringan Raja Sunda geus nepi ka wewengkon Majapahit. Anjog ka hiji tegalan nu disebut Pubat. Sakumaha nu geus dijanjikeun sanggalna yen Raja Majapahit kersana Prabu Hayam Buruk sejamapak di eta wewengkon. Ngan geuningan naon nu direncanakeun teh teu saluju jeung kanyataan. Rombongan Raja Sunda malah dipapak ku pasukan Gajah Mada.